Cek Ibnu Asakir, salatu tatawu'i au faridatin bi amamatin ta'dulu khamsan wa isrina salatan bila imamatin. Kata Pak Ustaz, kalau mungkin lafadznya baik ya. Salatu tatawu'in ali salat sunnah au faridatin atau salat fardu. Salatna bi imamatin sabari make soletan atanapi sorban anu nyampai dina punduk urang. Eta kumaha salatna? Eta dulu khamsa wa sittina salatan bila imamatin. Eta ngabandingan salat anu make soletan atanapi salat sorban karena 25 salat daripada salat make sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan sallu kama ra'aitumuni usolli. Al-hadis sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sadayana, mangga urang dipayun sesarangan manjatkeun puja puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang sadayana mangkirang-kirang kanikmatan terutama bisa nikmat iman sareng Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat wal afiat sehingga urang sadayana tiasa kumpul di tempat anu mulia dina persejahan urang sadayana nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat urang sadayana aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oke, shalawat sareng salamna hayu urang curah limpahkeun ka junjungan alam baginda urang sadayana yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, mugi ka urang sadayana sebagai umatna anu mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah urang kang syafaat pantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, wabil khusus para kasapuhan, para asatidz, bapak-bapak, para hadirin sadayana teka kantor, ka para santri anu sami-sami hadir di tempat anu sangat kusum abdi dihormati sareng dimuliakeun. Mudah-mudahan jamaah sadayana selalu dibabarinan panjang umur, dibabarinan sehat wal afiat, juga dibabarinan rezeki anu jembar tur halal sareng barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sadayana rahimakumullah.
Sakum luar biasa saat dikawitan ampung tebayan sinabi yang kedahapunten pilih bisi bahkan sanes pilih bisi deui pasti dina penyampaianana ngaoskeun ala kadar nyaeta babagan agama pasti seueur salah sareng khilafna begituna dipayun sinabi nyunkeun dihapunten tina sadaya kasalahan sareng kalapatan aku pada jamaah sadayana. Insyaallah dina waktu sayana dina dagat ayana orang kembali nyaeta dina abahas sholat. Ulah bosan dina ngaos dina masalah sholat sebab sholat termasuk nyaeta ibadah mahdoh anu diantara ibadah-ibadah mahdoh sanes anu paling utami sehingga moal bae dipertaroskeun amalan-amalan mahdoh anu sanesna upami ibadah mahdoh nyaeta ngarupikeun salatna goreng acak-acakan sedekahna puasa nanti sajabina begituna hari orang di bener-bener sholat orang sasarangan sebab ada cariwasan Kanjeng Rasul supaya sholat orang ieu sama sesuai sarua jeung sholatna Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli. Cek Kanjeng Rasul, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artina orang diperintahkan sholat guru akur di sholatnya Kanjeng Nabi. Ayeuna orang tetiasa secara langsung ningali karena sholatnya Kanjeng Nabi seperti kumasi sholat anu bener anu sesuai jeung Rasul tetiasa sebab beda zaman. Nah ayeuna urang dipasihan pewaris Rasul nyata para alim ulama al ulama'u warasatul anbiya para ulama eta kiai ustad kadieuna nyata santri nyata pewaris Rasul ya, ikuti bae nyata para alim ulama para kiai para ustad kumaha salatna anu sesuai dengan keterangan hadis jeung kaum para alim ulama kumaha ngaranna salat kahade urang dina masalah salat ulah ngagampang ulah menyepelekan nah lamun hulak bae kasmat teh disebutna bahasa Arabna tapi ulah sembe eta cek kahasan teh mah tadi teh angas kana salat nyanda narima karena kewajiban sholat. Nah sholat itu naon kayak gitu jadi dianggapnya teu dosa. Ta eta ya sarua jeung ngahinakeun kana syariat. Kahade sanajan turunan Islam aku Islam tapi bisa kufur sebab ninggal hormat. Ya. Diterangkeun dina kitab ta'lim kamu ya urang sok inget deui la yakfuru bil maksiyah. Moal tak kupur jalma sebab maksiat moal kupur mendoraka doa ya moal tilok salat tilok haji moal kupur mendosa doa ya artinya yang sebeak mah siksaan dosa-dosa dijai diasupkeun ka surga kitu teh ya tapi lamun kupur mah abada salawas asalilana bari jaya-jaya tah naudzubillahi min dzalik. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurma tapi dipastikan eta jalma kufur lamun ninggalkeun hurma teu boga hormat ya karena terutama karena hukum-hukum Allah alunjang gitu tah auzubillahi min dzalik begituna cing hade ai hulapah bae urang ai ngedul bae aya bahasana ieu kaslan ngedul mun ulah sampai kita tinggalkan hormat orang karena agama Allah karena
karena syariat agama syariat Islam. Dina masalah salat eta seueur kautamaanana terutama urang upami hoyong salat urang ieu usaha urang ieu pagawean sami bae eta salat pagawean setiap pagawean pasti aya imbalanana seperti urang gawe kadulungan ya pasti aya keuntungan anu bakal ku urang diraih ya gitu ieu salat pagawean ya anu mana bakal nunang kauntungan urang ti Allah Subhanahu wa taala jaga di akhirat ya bahkan di dunia keneh ge upami laras salatna bakal barokah kahirupan urang di dunia diberi ketenangan dina hatena dibarokahkeun milik rezekina salajengna urang eta ningali kana keterangan para alim ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarioskeun dina salah satu hadisna eta anu dicarioskeun ku Imam Ibnu Asakir nu namina salat pastina aya salat fardu aya salat sunnah salat kabagi dua hiji salat fardu nu kadua salat sunnah cek Ibnu Asakir salatu tatawu'i au faridatin bi amamatin ta'dulu khamsan wa isrina salatan bila imamatin sekata bakal ku ustaz kalau mungkin lapan baik ya salatu tatawu'in ari salat sunnah au faridatin atawa salat fardu salatna bi imamatin sabari make solendang atanapi sorban anu nyampai dina punduk urang eta kumaha salatna eta dulu khamsa wa sinna salatan bila imamatin eta ngabandingan salat anu make solendang atanapi salat sorban kana 25 salat daripada salat teu make sorban. Ya. 25 perbandinganna jauh ya. Bahkan ieu aya kapayuna saking sunah-sunahna saking penting-pentingna eta salat make solendang anu aya dina luhureun punduk urang ya. Bahkan upami teu aya naon bae anu sakira-kira aya anu nyampai apa eta mah ya makana ulah ditingali dina eta mah takabur ustaz lain itu mah gitu doang kadang orang kahalangan begitu aya nama orang mah niatna ya ngalaksanakeun ya kautamaan sebab takabur mah teu bisa dinilai ya ku babada takabur mah marasa takabur sombong ayana dina diri masing-masing teu bisa diukur gayo sombong padahal tah rek niat amal bener aya kieu gitu ngamalkeun ilmu hayang kautamaan salat ya perbandinganna salat baik salat sunnah maupun salat fardu ketika make solendang make sorban eta dua perbandinganna 25 salat bila imamati daripada salat atau make solendang 25 nah situ mulai isin-isin itu bisi isin teh ulah gede-gede ulah penting mah leutik bae asal letik teh nya sampaikan atau begitu ta
leutik. Bisi-bisi mah leutik bae. Eta ge meunang sanajan leutik meunang kautamaan dina perbandingan salat make solendang atau Nabi teu make solendang meunang. Ya, entah aya perbedaan eta mah gede mun kautamaan henteu. Ya. Solendang. Lain nges ulang pikiran pandangan batur disangkana tak bisa disangkana ka baju teu saumur-umur sampai ka mautna deui urang teu ngalaman ngamalkeun ilmu heueuh hayang menang kautamaan daripada salat pakai sorban salat pakai sorban. Lalu urang ningali pandangan batur bae bisa disangka kajet sangkan batur ari urang teu niat takabur sombong mah kitu. Karena kahade orangnya orang ngahinakeun urang moyok anu papakeana ketika sholat tuh uang ulama uang gitu. Urang nak kudu husnuzon bae, urang nak kudu boga hate bersih nya. Bisi suudon. Ya. Cek urang mah kan nilai kasoho tapi mana satik detik aja. Soho kamu. Moyok tak eta dina salat sunah atau salat fardu wa jum'atun bi imamatin ta'dulu sab'ina jum'atan bila imamatin ayeuna ketika salat Jumat ari salat Jumat bari make solendang make sorban berarti anu tadi mah salat luar daripada salat Jumat. Nah, tapi lamun dina salat Jumat mah gede deui, lain 25 perbandinganna geus halat. Tapi wajib ta'dulu sab'ina jum'atan. Eta salat Jumat bari make sorban, eta ngabandingan salat Jumat make sorban, nya kana salat anu teu make sorban dengan sab'ina jum'atan 70 kali Jumat. 70 kali Jumat. Jadi kalau sholat Jumat pakai sorban, sarwati orang mana? Jumlah itu kan sorban lagi jum. Sakira-kira itu kautamaan minus sekarang sana 70 kali sholat Jumat. Murah meja. Biar sedang baiknya isi dari disesuaikan baik ala kadar. Wa syakhani sareng nyarios nyaeta Bukhari sareng Muslim ngariwayatkeun laula anna asyaqa ala ummati li amaratihi bi siwaki inna kulli salat ieu mah nyambungna kana siwak nyusur awas nyusur ulah nyusur salah nenge nomor salat mah laula an asyaqa ala ummati li amaratihi bi siwaki inna kulli salatin seandainya lamun moal mayahkeun ka umat kaula kitu nya pasti ku kaula jeung Rasul diparentahkeun eta umat kaula bisiwaki dan kulli salatin dina setiap rek salatna diwajibkeun nyaeta nyusul nyusul awat nyusul salat nyusul berhubung nyahueun ya Kanjeng Nabi maka umatna ya nyaeta umat-umat Kanjeng Nabi mah laleutik kecerah umat-umat baheula ya kulo deh lipuh laleutik tapi kahayangna gala deh awak laleutik deganana tapi kahayangna mah gua laleutik makana tadi diwajibkeun kan sunnah mendekati wajib nyusul. Makana ayat 3 perkara anu wajib bagi Rasul sunnah untuk umatnya di antaranya eta nyusul, salat witir, jadi nanda. Qala Nawawi Nawawi
Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitabna nyaeta kitab Majmu'. Saur Imam Nawawi yusanu ayyaj'ala fi atikihi disunahkeun ya supaya kajalma anu salat ngayakeun dina pundukna sauban eta anggoan pakaian naon bae mah terutamina soleta gitu tah disunahkan berarti sunah dina setiap salatna ngayakeun naon bae dina pundukna di sauban nyaeta pakaian soleta saub eta pakaian anggoan teu aya cenah fa ilam yajidhu maka lamun bae teu aya anu disampaikeun dina punduk urang ketika rek ngalaksanakeun salat ku sunah-sunahna ya ja'ala hablan alaihi hatta la yakhlu min syai'in maka naon bae sampaikeun dina tanda kurang naon bae tah sakira-kira ulah Allah ya sahlai nabi berupa anggoan anu nyampai tina pundak urang min syai'in tina naon bae mun teu boga sorban kitu nya atuh sajadah dilipatkeun tumpang tahu sajadah samping tah itu eta ceuk Imam Nawawi dina kitab Majmu' disunahkeun ya supaya orang ieu nganggo anggoan tina pundak urang gitu upami aya kumaha lamun teu aya tadi teh maka ngayak naon bae sampaikeun dina pundak urang atawa tambangan kieu nya naon tah kali rapiah tah ceuk kasarna ya tampar tah kira-kira jaman kuari oh sorban loba sorban main teh kahasan tah ya daripada teu bae nya teh make mah loba di sorban tah sorban nah santri pakai sorban dulu santri harus daing niat takabur mah sombong alimu aya dina hati orang masing-masing teu bisa dinilai ku batur aya batur saya sombong baik sombong dina sedekahna dulu teh sedekah dikit oh kalau manehna yang sedekah gitu ya yang ngomongkeun batur minta deui sudut ya buat nama hanya mencontohkan doang sedekah disebut-sebut ngaranna tah kalah cenah tenan naon cenah ge sedekah sebutkeun ngaranna tenan supaya memancing ka jamaah anu boga supaya aing anu teu boga kitu nya sakitu tah kitu supaya niatna memancing nya jamaah anu boga supaya sedekah tenan naon sebutkeun ngaranna gagas eta cenah sedekah teh isi panitia anu beunghar kitu tah eta sengaja disebut ngaranna henteu kasukeun riya kumaha niat jadi teu bisa dinilai pada masalah takabur riya ayana eta mah penyakit hate ya saja urang mastikeun saeta riya oh geus jelas katingal riya tapi Allahu a'lam tapi keterangan itu naon anu nampak dina kalakuan urang eta perwakilan tina hate urang biasana tapi biasana seseueurna nah kitu bae biasa tapi bisa jadi gitu ya ketinggali iyalah anu bener-bener dia anu henteu mah bisa ya diingali terasna deui wa yukrahu tarku zalika tuh berarti ketika ninggal sunnah tadi disunahkan pakai salana ayeuna teu make salana wa yukrahu tarku zalika dimakruhkeun ketika teu make salana seperti makruhna kakasfir roksi seperti makruhna ketika salat ngabuka-buka rambut sirah teu make peci dihela eta makruh ya pan urang ieu umat yang bersyariat orang nyata mengenal hukum fardu hukum syariat aya sabaraha aya 5 ya da urang mah ieu tingkah laku urang ieu pola
pikir orang, tingkah pagawean orang, ucapan, kelakuan orang tidak lepas daripada syariat. Anu 5 perkara hiji pagawean fardu baik ucapan maupun gerakan pagawean tingkah laku berhubungan aja fardu. Kedua sunnah, anu katilu haram, keempat mubah, kelima makruh. Ieu seputar anu 5 ieu pagawean urang teh ya. Sehari-hari orang makan minum tah eta mubah tah sunnah. Mubah artinya mubah henteu disiksa, henteu diajar. Artinya mubah gitu ya. Lamun makruh dibenci, henteu menang dosa mah. Di Gusti Allah makruh menang. Bagusna makruh mah tinggalkan. Tah ieu oge ya, awas anu salatna biar asal salat bae ya. Teu make kopian penting salat lain itu kudu boga adab-adaban. Nuturkeun nyaeta kaifiah tuntunan sholat yang benar dan baik menurut tuntunan Rasulullah dan para ahli ulama supaya hasilnya orang pegawai orang dia bagus, oke, keuntungan yang kita raih nanti di akhirat bagus. Kabeh orang yang bagus ayeuna gagawe ya asal baik ya kapake moal hasilnya bagus moal kebudungan sekali kayak gitu tuh gaji detik aya di cari kanan gitu deh pegawai malah asal baik orang ayo usahakan supaya bagus nya gitu deh sholat kurang masalah kewajiban orang bagus ke nah jadi gitu ulah kabuka ulah mikir sholat eta makruh lamun kabuka nya ulah-ulah dina keur salat makruh dipika bendu ku Allah henteu bakal disiksa ku Allah itu kan hukum makruh teh kan dipika bendu harnakeun masih orang kajalema orang hewa gitu ya tapi henteu sampikeun ieu mah bahkan dina tinja ge ketika orang tinja ya eta kudu aya baya anu nutupkan kepala orang anduk tah kieu sebentar. Ngan ulah ada peci mah kitu nya. Tempatkeun anduk, biasana anduknya. Anduk eta kitu. Ulah-ulah dina salat ya dina keur urang micin ge BAB buang air besar ya. Eta baikna atuh sunnahna kudu aya anu ngahalangan kana sirah. Naon bae eta mah? Anduk. Saya saja teh dina contoh kieu merungkul ku samping teh kieu. Ari hulu logo ditutupan ku samping anu handap ka mana. Terus teh cerita kudu kabuka atuh ka mana. Tah ngirapi urangnya make peci gitu kan. Kada make pecina aya cara make peci je. Cara main ke peci kieu nancep kieu nya ke kaos kieu kaos kori sarama kieu nya teu naon cep terus cep ke ya teu naon kieu tah ya aya carana make peci ge ulah sembarangan dia mah make peci dina salat keur di luar salat sarua bae kitu are ka masjid make peci kieu pas salat teh diharekeun kieu bae teu sah salat naon teu sah sebab ketika sujud kahalangan ku perkara anu dikabawa ku manehna anu ilu usik jeung manehna gitu jadi usik teh ya ketika orang rukuk ieu tungkul usik teu cicing bae suka gitu urang mah tungkul main nangtung di luhur bae cicing berarti nya teu sah ketika orang sujud tarang sujud karena perkara anu kabawa kurang ulah-ulah peci nya gitu nya sujudna kana peci lain karena tempat sujud ya lain karena sajadah lain karena keramik gitu tapi karena peci anu kabawa teh sakabeh tarang kahalangan ku peci eta teu sah sujudna sanajan bukti di dunia salat zuhur 4 rakaat poe eta tahun eta ya tanggal sakitu di akhirat eta teu aya salat zuhur poe eta tahun sakitu aya sanajan bukti nu lainna Fatihahna bener tapi salah satu
syarat tina rukuna batal. Tah aya gitu karena bener. Ketika arek salat mah ya buka ke baik supaya ketika sujud aya halangan ke perkara kabawa Quran. Seperti sorban oge nambe teh lain peci bae ketika sujud kehalangan. Sorban anu teu ngagapuy pendek. Nah, anu ilu usik di urang ketika orang rukuk ilu mah rukuk turun ketika udah usik kada. Ketika orang sujud karena sorban anu kurang dibawa sadaya tarang urang kana sorban teu aya saeutik nggih nyaeta anu kana tempat sujud eta teu sah sujudna. Teu sah sujudna sah salatna sebab sujud termasuk rukun salat. Itu kudu make nyaeta tutup kepala urang ketika salat. Tahu ka eta mah make udeng tah. Maka itu sunah sorban. Ya, meunang kasunahan deui. Ari anu ngaran sorban mah nyaeta nya anu di kain anu dibelitkeun kana kepala terus gitu aya buntutna teh beureum eta sorban. Eta meunang kasunahan ketika salat pakai sorban. Gitu. Ari anu nyampai tina punduk mah eta lain sorban ya, tapi solehna. Solehna sanajan sorban untuk kaena sorban, tapi lamun tina punduk mah tina tata eta kasebutna solenda, tapi hasil baik kasunahan baik solenda maupun sorban. Sorban mah kain dipake tina kepala terus aya buntutna. Kudu ijazah eta mah. Ijazah. Ya, kal ieu abah almarhum eta aya di videona. Teu sembarang eta make kitu nya. Teu asa bulat-bulit buntutna aya di hareup. Salah. Ya saya tenan ya. Haye kiriman kali eta nya. Abahnya Abah Uci nama almarhumlah. Cara teu kitu aya. Eta lah kitu teu naon. Wa qala gitu bukakeun. Kudu nempatkeun naon ge. Mun ke salat atau ulin keur ngaji kieu, ke salat kitu. Kumaha ge lamun bari salat teu ka imah heula make keneh peci mampir heula. Nyintrek main kanekar main naon. Kalangkeun kitu tah, kerambol kitu. Atau 2000. Dan coba sebentar bejaan anu salat teh make ieu bere. Ke orang menang kajaran, menang kasunahan, ya sababiah menang kasunahan ti urang mandala ala khairin teh nya urang ge kabagian. Ya komo nya kabagian pahalana nya kabagian pahala sedekah ya. Wa qala syekhuna jeung tos nyarios nya guru urang ya syekhuna Ibnu Hajar. Jadi kita baik dimakruhkeun tas asa dina masalah papakaian dina salat. Ayeuna urang